Assalamualaikum dulur salam burbaraya salam dunya tepang deui sareng tata dan Nabi Harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian ke-37 atanapi bagian pamungkas karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Tahun-tahun tepat tepung ari gok kesriab ku anak minantu puguh we boh juragan Angga anu biasa disebut juragan sepuh ramana juragan Jayadi boh juragan Jayusman sarimbit nyaeta rakana teu wudu mimiti namah pada hookeun anu saterusna hari weus-weus nembongkeun kasonoan itu ieu rambisa kasurung ku rasa bunga anu pohara anu datangna teu disangka-sangka. Najan kitu rada kaget oge dumeh nu jadi bojona teh lain Nyi Rukmilah, tapi gancang ku juragan Jayadi diterangkeun yen Nyi Rukmilah mah geus lila tilar dunya di pangungsian. Waktu juragan Jayadi nanyakeun Ranadi, cenah ayeuna teh ngombara di Jakarta lantaran digawena dipindahkeun. Bisi rek ditepungan mah juragan Jayusman oge nyanggupan rek kanteurkeun. Drekdak deui juragan Jayusman nerangkeun kaayaan Ranadi. Malah ngaranna oge ayeuna mah diganti, kituna teh saprak boga pamajikan, lantaran kahayangna sorangan ganti ngaran. Lain deui juragan Jayadi ngajenghokna komo Eulis Titi jeung Sudrajat mah, puguh eta pisan nu ti heula kungsi jadi bahan carita teh, nyaeta nu dilantarankeun ku Potretea, sasat ayeuna geus natrat yen bener sangkaanna teh geuning teu nyelahan, anu pikeun Eulis Titi mah geus hayang gerajig bae indit ka Jakarta. Tapi najan kitu henteu dikedakeun mah ngan pasemon Eulis Titi asa jadi marahmai umat imut ka Kosasih. Atuh Kosasih beunsigan nu gehgeran deui pipilun ngagelenyu. Buka pedah milu bunga we meureun pedah jadi adi keur manggih ka sinugrahan. Isukna juragan Jayadi bring ka Cimanggah di dieu mah nya hujan Cipanon. Indung bapana Nyi Rukmilah man nyegruk ngaguku kanyerian bari ngarangkulan Kosasih jeung Eulis Titi. Najan bener oge ngarasa bungah dumeh patepung jeung incu tur taduanana geus pada halughug, tapi ari ngadenge katerangan nu ngeunaan anakna, ieu kabungah teh bisa kalindih ku kasedih. Nu saurang geus puguh aya kateranganana maot, tapi adina mah Nyi Rukiah ngalakon ngaleungi tanpa lebih ilang tanpa karana. Sasat paeh teu puguh kuburanana, ti teuleum teu puguh leuwina, naha hirup keneh atawa gesah ti dunya. Benang disebutkan sapoe jeput nganjangna di Cimanggah, pasosore kakara pamitan rek barali ka Cipelang, rek adin di teh deui di hujanan ku Cipanon. Pak Aki jeung manini nyegruk deui bae, Cipanon nu geus lila teu bijil-bijil teh, ayeuna mah modal ngalembereh, masihan kulit pipi nu geus karijut kisut di mangsa ku kakolotan. Ulah miceun kasep, geulis ka Aki jeung kanini nya. Pepeurieun indung ujang. Indung Nyai geus moal bisa kapanggih deui. Atuh nu jadi incu mah ulah plengles. Mangka-mangka Aki nini teh biheung isuk biheung pageto dikersakeun ku nu kawasa. Puguh sakieu geus kakolotan. Ceuk Pak Aki mani ngalengis dibarengan ku murubutna Cipanon. Daya panginten Aki nini tangtos ku abdi dilongokan ka dieu. Kosasih bari rambai Cipanon, geus puguh Eulis, malah Sudrajat jeung Neng Halimah oge pada rambisak. Geus kitu mah bring ninggalkeun Cimanggah bari mawa hate nu tacan lipur sarta pinuh ku kamelang, diantir ku teteupna Pak Aki jeung Manini, anu masih keneh juuh merubutna Cimata, merebei bijil tina panon-panon nu geus pada lamur kurang deuleu, kasurung ku nyurungkuina umur nu geus nincak dina mangsa sengserang padung. Isukna geus biur di arindit ka Jakarta. Ayeuna mah jadi 2 mobil katambahan ku Fiat beureum nu eusina ngan 2an ka 3 supir. Nyaeta juragan Jayusman jeung Ibu Teh Janingsih nu ngahaja nganterkeun nyurungkuy teh hareup dituturkeun ku sedan Nash nu disupiran ku Sudrajat. Jauh mau burung cunduk anggang mau burung datang. Beurang keneh pisan ieu 2 mobil geus nincak kota Jakarta. Ting serepet ngambah jalan daerah Senen terus nyebrut ka Gunung Sahari. Deok mengkol ka salah sahiji gang,
gerung mobil maju na ngedoran bangun dipegeg. Leok mengkol langsung ka pakarangan imah gedong. Nu taya lian ti gedong na ajun komisaris polisi Darmawan Saputra. Jratrut esi 2 mobil teh tarurun. Brai panto gedong muka disusul puting patsenghul na komisaris Wawan jeung Yeti garwana. Eulis titi mah geus teu nolih kanu sejen, dregdeg bae muruka komisaris Wawan. Gabrug teh ngerangkul bangun nu geget naker. Beri pasemon pinuh ku kabungah, tapi ari panon beus ku Cipanon. Eulis? Komisaris Wawan pinuh ku kaget. Ku mireungeunna Juragan Jayusman jeung Juragan Jayadi nu taya lian eta teh rama ku kucing rama tegesna. Sarumping bareng jeung Eulis Sudrajat kosasih katut Neng Halimah oge geus matak helok. Ieu deui bari ditambah ku petalakuna Eulis Titi nu asal lalawora pisan, rungkar rangkul teh jeung wibaha. Atuh Yeti nya kitu keneh kaget ku 2 ku 3. Pang-pangna teu ngarti ku polahna Eulis Titi. Sanajan bener oge manehna teh geus diaku adi. Ari kitu-kitu teuing mah abong. Juragan Jayusman katut istrina oge teu kira-kira ngajenghokna. Dumeh nu rek diwawuhkeun teh geus meheulaan nyeureudeg. Oge mireungeuh petalakuna kosasi Sudrajat katut Neng Halimah, bet kawas nu geus loma. Teu siga-siga nu anyar pinanggih, malah Yetina sorangan nya kitu keneh najan semu-semu bangreung. Atuh Wawan sanajan bari gugup oge tapi jelas ngebrehkeun yen ieu teh memang geus loma ti tadina. Teu kudu kaget, teu kudu bingung. Nam kacerero we heula. Juragan Jayadi bari nyamperkeun ka komisaris Wawan nu masih keneh dikekeuweuk ku Eulis Titi. Ke urang terangkeun ku mama. Porosot Eulis Titi ngaleupaskeun rangkulanana, malik ayeuna mah ngarangkul ka Yeti. Celengok nyium peta na bubudakeun aker. Damang teh, teteh masa putus nu teh aya kasodo ka Eulis teh geuning. Pokna bari netep geuget. Panonna mah masih baseuh ari beungeut marahmai hegar pinuh ku memanis. Eulis. Yeti males ngarangkul bari ngusapan sirah Eulis Titi. Memang kadedehna tetep teu laas, teu buru-buru ngabagiakeun sote bane kaburu bangreung manten, kageureuwahkeun ku polahna Eulis Titi tadi. Sanggeusna sararea sungsong sasalaman si dibagiakeun sakumaha biasana nu kakara tepung deui, sarta geus ngariung pada dariuk dina Alketip nu digelarkeun di tengah imah sangkan leluasa. Dregdeg bae Juragan Jayadi ngadongeng. Mimitina tepung jeung kosasi lantaran katabrak mobil. Nincak tepung jeung Eulis Titi nu dibawa ku kosasi sadatangna ti Jakarta. Tuluy ngayakeun sawala jeung Juragan Sastra katut Pak Haji Basar. Akhirna Eulis nembongkeun potret Ranadi zaman keur budak nu meunang ngalaan tina album. Terus disusud ka Sukabumi lantaran panasaran ku dongengna Eulis. Cenah manehna kungsi manggihan potret nu sarua nyaeta di imah komisaris Wawan. Waktu manehna diselongkeun teh ka hiji kamar, dumeh datang semah nu taya lian ti kosasih jeung Neng Halimah anu maluruh Eulis Titi ka Jakarta. Geus kitu mah kakara kabuka we yen Wawan teh taya lian ti Ranadi. Lanceuk saindung sabapa Eulis Titi jeung kosasih. Ka Juragan Jayusman mah teu waka digeruhkeun yen Ranadi atawa Wawan teh saterusna mah urut dununganana Eulis. Dihaja supaya sakalian kabuka di dieu kasaksian ku sararea. Ieu sababna nu matak Eulis tadi jol-jol ngarangkul ka Wawan geus ngarasa sono teu tahan meureun. Tamat nu ngadongeng teu antaparah deui komisaris Wawan ngagabrug ka Eulis jeung ka kosasih nu harita diukna parendeng. Deudeuh teuing horeng nu digawekeun sarta nu geus ngabelaan ka anjeunna dina widang-widang keamanan anu teu saeutik ngaronjatkeun prestasina salaku pajabat nagara. Horeng si mana horeng geuning adina sorangan adi patuturun sirah. Yeti nya kitu deui soloyong gabrug ngarangkul ka Eulis Titi digalentor di gulang gaper dihujanan ku Cipanon kabunga. Eulis, pahingan teteh jol-jolnya jol-jol asih. Da geuning Eulis teh adi sorangan. Duh, Eulis. Yeti lu mengisa sambat bari teu deureuh ngagulang gaper. Engkos Eulis hampuranya akang. Lain joledar Kang Wawan teh kang jadi dulur. Nganya eta puguh teu terang. Rumasa paremeun obor salila-lila pagiling gisik nepi ka teu kapalire yen engkos Eulis teh adi akang sorangan. Sakur nu nyaksian kabege eueuh nu tengah helas sarta pada-pada ngarag-ragkeun Cipanon, mireungeuh nu paungkung ku opatan.
ngebrehkeun kasuka kabungah teh bari dibarengan ku modalna cimata. Ting salegruk ting aling srek bari papukat silih tangkep silih rangkul. Komo mun nu jadi indung aya keneh di kieu namah geus lain deui bae meureun pibungaheunana teh. Juragan Jayadi mah sajeroning nyaksian teh lelembutanana mah kumalayang ngilik-ngilik nung ti kelacakna nu bihari. Anu sakedet netra bruh breh narembongan deui. Lalakon baheula keur waktu ngahiji keneh jeung Ibu Rukmilah. Anu mun anjeunna teu ngalakukeun rucah mapiraku make ngalaman papisah tung nepi ka teu papanggih deui ngalakon puput umur di pangungsian. Anu karasana ayeuna nimbulkeun ting celeutit kana ati, ting sareset kana hate teu beda nu digerihan ku hinis. Kasuat kaseuit-seuit ku tepungna ieu tilu sadulur, anu antukna cipanonna beuki juuh nyurucud, cipano nu ngebrehkeun pengakuan, rumasa geus nyieun dosa kanu jadi pamajikan, nu ngakibatkeun kadungsang-dungsang nu jadi anak ngalakon dibikeun kadeungeun-deungeun. Tapi ayeuna mah da puguh geus kieu jadina, paribasa cidu mah moal bisa diletak deui. Hanjelu tetep hanjakan nu geus mah moal bisa dibalikan deui. Ibaratna poe kamari moal bisa datang deui. Nu kari ngan ukur tapakna ngagaris dina ingetan pikeun eunteng pikahareupeun supaya ulah kalakon kaalaman deui lantaran geus karasa pait peuheurna ngalajur nafsung bar amarah teh temahna matak cilaka atawa nyilakakeun. Memang kitu pisan kerentas nu dikedalkeun di jero ati. Juragan Jayadi teh lahirna mah ukur siga nu ngajentul ngahurun balung ku tulang. Tapi ari dina jero atina mah jumerit maratan langit, ngocak maratan mega, nyambat-nyambat kanu geus taya di kieuna. Sanduk-sandukna da pangampura kanu geus sah ti dunya. Anu akhirna nyokok kumampang sasambat ka Gusti Nu Maha Suci, nyanggakeun pertobat tina sagala dosa nu geus kaliwat. Tapi pikeun nu sajan mah saeutik oge teu nyangka kana naon-naon nu keur jadi pikiran Juragan Jayadi. Da barang geus leleur mah ngumbar katineungna dina ngebrehkeun kasonona. Mimiti kadenge hoghagna cacarita beri dipiring ku Sukaseri, lantaran terjadi loba lalakon anu teu kurang-kurang aneh sarta helokna. Eta we geura mimiti kosasih ngadongengkeun dirina make ngalakon mikahayang kanu jadi adi, ditumbu ku dongengna Neng Halimah nu kungsi ngagawekeun ka Sudrajat. Tuluy deui eulis teu ngalakonkeun dirina digawe di Komisaris Wawan, malah make ngalakon rek nubruk tukang sayur nu sanyana mah Sudrajat. Paling akhir dongengna Sudrajat keur dibaberi ku Eulis Titi. Ari heg teh ditodong ku pestol. Horeng si mana horeng nu ngabeberik make Vespa teh geuningan lain nulian. Nu antukna kabeh nu ngadongengkeun teh eueuh nu teu kataji nu nimbulkeun ager-ageran silih gonjak silih geugeuikeun. Komo Eulis Titi mah nyeleukeutkeunna teh manipang harusna. Ngan Juragan Jayadi nu teu pati berag teh ku kitu teh mah kamaklum. Sorena Eulis geus sagedang dan make korsikan coklat ka hadapna. Blusna koneng bareng jeung Sudrajat nu harita oge geus dangdan deui. Maksudna rek miheulaan manggihan biruki lantaran geus teu kaampeuh ngarasa sono. Rek dipanggihan ka warungna bae ka beos malah mundaekeun mah sakalian rek dibawa ka Komisaris Wawan supaya isuk teh hese deui sarerea manggihan ka Taman Sari. Ongkoh di ari nganjang ka imahna mah kudu peuting lantaran apan biruki masa popoe teh aya di stasiun beos nungguan daganganana. Leos duanana kalaluar cuk-clak kana sedan Nash, leser lalaunan kaluar ti pakarangan, nincak jalan gede blesat bae mobil teh nyemplung suat siat nyusul tutumpakan heulaeunana, taya kapaur sumawana kagok. Puguh oge pikeun Sudrajat mah nu memang geus biasa, teu ieuh teuing seber. Terus bae mobil nangadius menuju ka stasiun beos. Breg mobil diparkir deket jajalan nu brasna ka lebah warungna biruki, jurut duanana tarurun anu saterusna ngageredig bangun rusuh, muru ka palebah warung. Barang srog oge Eulis mah teu tetap pasini deui keblus bae ka jero nyampeurkeun biruki nu harita keur riweuh ngalayanan nu barang beuli. Kabeneran teh biruki keur nanggih gelas cikopi nu kakaracur di caian rek diasongkeun pisan kanu pesen. Ret kagigireun aya nu ngajanteng. Ari breh kesamar deui kukutan bareto nu sawaktu-waktu sok kapieling. Bakating ku kajurung kasono anu pohara oge dina datangna deui kalawan teh disangka-sangka pisan. An kalawang bae gelas cikopi panas nu kakaracur teh dialungkeun. Sedengkeun manehna ngagentak ngarontok ka Eulis Titi bari ngagero. "Alah ieu teh Eulis." Bareng di ngagerewekna biruki, di luareun warung oge aya nu ngagoak deui. Hiji lalaki nu keur ngadon ngopi teh gugur teu angin ngagedebut ragrag tina bangku pangdiukan.
Sing horeng teh kabentur ku cikopi panas nu dibalangkeun ku Biruki meneran pisan keuna kana beungeutna. Harieuneun atuh suwe teh kabina-bina teuing. Rupana bae teh made subuh manehna teh geus we dimandian ku Biruki. Aduh, tulung. Si lalaki teh ngagulinjal hudang jabari ruas teh geus panas deui beungeutna. Piraku we teu molotok beungeutna puguh isi beungeutna ku cai satsurna tina teko nu caina ngagolak. Teu kabireungeus teh bane beungeutna namblog hideung pinuh ku gegedoh cikopi. Teu antapadah diseak bae manehna nyebrut rek newak Biruki di jero warung. Tapi lantaran sologoto teuing pokona mah pikiranna geus poek lantaran kalimpudan teuing ku nafsu. Ku manehna teu katitan yen lawang ka jero warung teh pendek, jelema nu kaitung wejehna oge tungtungna kapaksa kudu dongko. Atuh teu antaparah deui ari lol rek asup ka jero ari geduk bae terangna nembrag palang panto. Aduh. Si lalaki teh ngagero deui bari ngejat ka tukang teu kapalang suwe ari cek teh nincak cangkang kulub jauh. Taksiran aya nu gagabah miceun. Atuh soledat manehna nyeureuleu blak bae nang karak bengkang. Sirahna ngabeletuk kana batu. Asana teh katurug katutuh pisan. Beungeut molotok panas, tarang bencenong sagede endog hayam buruhan tidagor kana palangkai luhureun panto. Sedengkeun ayeuna ditambahan di sirahna luhureun punduk ngabenjul sagede endog soang direngkas ku cangkang cau. Jerig jeug manehna hudang deui. Tapi Sudrajat nu neuleug-galagat bakal teu beres. Gancang manehna nyampeurkeun maksudna mah meper supaya eta jelema teh ulah kateterusan nafsuna. Maklum seuneu hurung cai caah upama diantep teh ulah-ulah mata kabahayakeun kana kasalamatanna Biruki. Tapi barang ret manehna mireungeuh beungeutna eta lalaki nu harita geus dibersihan disusutan ku leungeun kampretna. Teu kira-kira ngagebegna lantaran sidik teu kapalingan yen eta jelema teh taya lian ti si Uhe. Baturna si Abdul nu kabur ti ati pangipasan dina peutingan mentas nanda saden Johana. Uhe! Sudrajat ngagero tarik bari krewek nyekal kana peupeuteuyanana. Lain deui si Uhe ngagebegna barang ngadenge aya nu nyebut kana ngaranna. Di lain dan oge manehna aya di Jakarta teh keur buron nyingkahan nu pinangkepeun. Pret manehna malik beuki tambah-tambah ngagebegna lantaran sidik ieu jelema nu keur nyekal kana peupeuteuyanana teh taya lian ti Sudrajat. Teu panjang mikir deui manehna ngepeskeun leungeunna geus lesot, hiuk bae manehna mapengkeun peureupeuna kana cukang irung Sudrajat. Ari trot, ari dayagdag bae Sudrajat ngajengkang. Disusul deui ku dampal suku zebra kana beuteungna teu loba polah, blak bae Sudrajat teh nang karak bengkang. Sanajan manehna boga tutungkusan timbang ope oge ari bongohan mah teu buru ngajurah roh. Sakilat Sudrajat ngagurinjal rek hudang. Orok kaya sareret kabireunggeus suku si Uhe ngahalang deui rek ngirimkeun dampal sukuna. Sudrajat ngagentak ngerempodkeun awakna nu saterusna manehna ngarontok suku si Uhe nu sabelah deui. Tapi si Uhe nyaho diringeus, leuwih teu heula geus sulti yang sukuna rek dituar ku nu jadi lawan. Celeng manehna luncat ka gigir, tapi anu keur dihelang mah teu robah tetep ngalayang. Cekuk bae teu salah deui kana walikat. Sudrajat ngaheunggeul iga karesana sapotong. Hiuk di suku si Uhe rek ngajejek tak-tak. Tapi sakali ieu mah Sudrajat teu eleh gerak. Sanajan bari ngararasakeun kanjerina, sakilat manehna ngigirkeun awakna, krewek dampal suku si Uhe ditewak lebah keuningna sarta langsung ditotogkeun. Anu antukna si Uhe teu bisa nahan kaseimbangan awakna. Soyong gebut manehna labuh nang karak bengkang. Atuh teu wudu mani nyengir lantaran endog soangna anu ngan dua-duana teh kadiukan. Aduh. Si Uhe nyebakan endog soang jimatna bisi leungit, tapi sidik aya keneh. Korejat si Uhe hudang deui bari cungas-cinges kaos norek lumpat. Lain ngarasa seber ku jadi lawan, tapi sieun ditangkap ku pihak polisi. Dasahan teuna puguh manehna teh boga dosa. Mun kabeneran joal polisi teh tangtu ku Sudrajat dilaporkeun. Tapi Sudrajat leuwih teu heula geus surti kana cingeusna si Uhe, ngagentak manehna luncat bari ngirimkeun jurus cikalong pamere timbang ope. Si Uhe rikat ngageser miring ngarobah kuda-kuda bari ngaheatkeun leungeunna, maksudna rek meupeuh pigelang lawan. Orok kaya kapiheulaan gerak ku Sudrajat sakilat siku si Uhe nu keur ngahelang teh diteke ku leungeun kenca. Si Uhe ngarejet kabeneran beunangna uratna pisan. Atuh kasempetan hade pikeun Sudrajat ngarobah gerak leungeunna, hiuk deui ayeuna mah ngajojo beuteung ngagunakeun tenggeulan dampal leungeun nu sangigirkeun.
Tapi lain oge si Uhe nu geus loba pangalaman, ari kudu ragu-ragu budak kamari ieu mah. Sakit cek manehna geus hasil nyelametkeun beuheungna kucilan ngalegotkeun awakna. Malik deui sakilat manehna meupeuh leungeun nu jadi lawan, bari ngangsulkeun suku katuhuna ka hareup salengkah. Kecrot besikuna nyatok gado. Anu akhirna Sudrajat ngalenggak jebrol deui leungeun si Uhe nu tadi ngahakan gado teh nyusul tepus mangrupa teunggelan nu ngahanca urat beuheung. Atuh nyahan teu ari diperak-pek kitu mah Sudrajat teh jadi leungit budina ilang dayana. Gubrak bae manehna nangkarak bengkang kalawan teu bisa hudang deui eleh total. Lalu musuhna geus teu mangga pulia, si Uhe rikat luncat ka gireun warung. Maksudna mah rek mabur, rek males ka Biruki mah kapaksa dibolaikeun lantaran sieun kaburu aya polisi. Tapi kumanehna teu kabireung aya nu ngacorelat beureum ngahadang jajalaneun. Samemehna manehna bisa nitena naon-naonna, manehna ngarampeo manten lantaran karasa bincurangna geus disamper manten ku tungtung sapatu. Saterusna dua sukuna disabet deui bitisna ku tajongan anu sakilat-sakilat, anu antukna si Uhe ngajurah roh huluna ngageledug kana aspal. Aduh, Kerjaat manehna gancang hudang deui ka Karasidik nu nerajang teh horeng manuk bincarong nu batak pi kauruyeun. Teu ngalobakeun deui omong seak manehna narajang kanu lenjang nu tayalian ti eulis titi. Maksudna marek disakalikeun disamualkeun lantaran anggapanna piraning oge awewe moal sabaraha tenagana. Tapi pikeun eulis titi mah puguh cedahipuna sakilat manehna ngagerakeun suku jeung leungeunna dina ulin jujitsu. Teu loba pola curalit di si Uhe ngarengkol dina aspal. Kerejat hudang deui maksudna marek ngarontok nu lenjang ngan orokaya manuk bincarung teh sidik lingas bari ngageserkeun sukuna teu ngengkekeun di kerawak dua leungeun si Uhe ditewak kalawan ngagunakeun sistem kamelong. Atuh teu wudu si Uhe ulah boro bisa budi ngobahkeun leungeunna oge geus kacidan jerina. Manehna ngagero aduh-aduhan anu akhirna si Uhe serah bongkokan bari beungeutna sengar-sengit lantaran dua leungeunna asa parotong. Keur kitu trojol Sudrajat nyampeurkeun ka karaeling tina kalengerna. Priok deui jalma-jalma nu ngadonrek lalaju si Uhe tingket sewis ngaromong. Kegedena mah ngarasa kaget, dumeh aya lalaki tur bosongot hade amprotan bet eleh ku awewe. Kabeneran deui trojol saurang anggota polisi atuh sok bae si Uhe teh diserenkeun sarta diimplik-implikan yen ieu jelema teh keur jadi udagan polisi soreang lantaran kabaud kana urusan Rajapati di Pangipasan. Puguh ka eulis titi mah geus teu bireuk deui, teu ngalobakeun teu nyutanya iwal ti saperluna, terus bae si Uhe dibangkol leungeunna sarta digiringkeun ka kantor polisi. Ari eulis titi jeung Sudrajat arasup ka warungna Biruki, nuluykeun hanca sosonoan nu tadi kabegat ku ribut antara Sudrajat jeung si Uhe. Teu dicatur kumaha sosonoanana Biruki jeung eulis titi katut Sudrajat, sakumaha dedeugeutna oge ngaran-ngaran di warung mah teu bisa samamena. Nganu tetela warung teh terus dikuku daganganana. Biruki entep-entep sanajan tacan nepi kana waktuna. Babakuna mah kaririwasan waktu tadi ngadon nyeblok anu keur ngopi. Anu saterusna ngabiur balik dianterikeun ka Taman Sari. Tidinya biur di eulis titi ka Gunung Sahari sakalian Biruki oge dibawa. Ari gok teh bermatak helok sarerea. Biruki jeung Juragan Jayadi kalah colohok papelong-pelong. Anu ditungtungan ku nyereudegna Biruki nyuuh ngarawu sampean Juragan Jayadi bari ngagero ceurik. Horeng simana horeng Biruki teh lain nulian, tapi sanyata nama Birukiah. Adina pituin Rukmilah bibit tegesna Kosasih jeung eulis titi. Waktu Biruki ngaguar lalakona bari dipirig ku inghakna sarta diukna dihapit ku Kosasih jeung eulis titi nu terus montel. Cenah wapisahna jeung Rukmilah teh samemehna kagambung. Harita manehna keur neangan cai lantaran Rahmat atawa Kosasih hayang nginum. Sabot manehna keur lempang keneh rek muru walungan. Nah anda porobote sora bedil durdol ditu di dieu. Gancang manehna balik lantaran melangkan nu ditinggalkeun keur ngadaguan di sisi jalan. Tapi ari jol teh Ibu Rukmilah kadua budakna geus eueuh. Sedengkeun jalma-jalma maniria basulap rengan masing-masing rek nyalametkeun dirina. Geus kitu mah terus ngaprak neangan tapi boleh teu kapanggih. Jog anjog kagambung. Aya bejaana awewe maot ninggalkeun dua budak tapi teu disebutkeun saha-sahana. Tapi geus teg bae moal salah deui. Lanceuk awewe nu maot teh eugeun mah memang rada gering turug-turug umurna budak teh akur pisan. Nu lalaki cenah kurang leuwih umur 5 taun ari nu awewe mah orok keneh. Kuburanna mah kungsi ka paluruh.
Kan barudakna luput teka timu. Ukur aya bejana cenah geus aya nu ngarawatan. Hantem dipaluruh ditatanyakeun tapi luput aya beja-bejana acan. Sanggeus kitu mah manehna jadi apluk-aplukan teu puguh nu dijugjug. Hirup kadungsang-dungsang bari mamawa kasedih jeung kabingung. Lila-lila anjog ka Cigembreng bawahan soreang. Sarta terus lalanjang di juragan sastra ngasuh putrana. Samborong teing jol-jolnya jol-jol dedeh da puguh sasat anak sorangan. Teu lila manehna boga jodoh kawin ka Mang Darma. Tina gawena kaluar sarta biur ngumbara ka Jakarta. Teu daek ka Sukabumi lantaran bingung kumaha pipokeun kanu jadi kolot. Lamun seug nanyakeun Ibu Rukmilah katut barudakna. Dasar kudu pinanggi jeung kasusah kasedih bae. Heuleut sawatara taun geletuk Mang Darma tilar dunya. Atuh antukna kapaksa hirup di pangumbaraan teh nyorangan. Ngan untung daek dadagangan. Henteu nepi ka ngalakon sangsara teuing kudahareun mah. Prok deui panggih jeung eulis Titi anu keur kadungsang-dungsang. Terus dirawatan puguh kanyahoan si horeng urut asuhanana. Anu ayeuna mah kabuktian geuningan bet anak sorangan. Kumaha sukabungahna nu patepung lawung pamprok Jonghok teh kabuktian geuning bet aya pancakakina. Sanggeus beres sosonoan jeung Komisaris Darmawan Ketut Yeti di Jakarta sarta aros urus kaperluan. Sararea bring marulang deui ka Sukabumi sarta Biruki alias Birukiah sakalian dibawa. Sadatangna ka Sukabumi, sosonoan heula di Cimanggah jeung kolot-kolotna. Geus kitu biur deui nu ti Bandung mah marulang bari mawa Biruki. Ngendek heula meunang saminggu di Jalan Banteng di Juragan Jayadi. Isukna Sudrajat jeung eulis Titi katut Biruki, bring deui aridit ka soreang rek ka Cigembreng. Maksud eulis Titi mah, Biruki teh moal sina incah beli lahan deui rek sina cicing bae di Cigembreng. Itung-itung gaganti nu jadi indung. Peperieun jeung indung sorangan teh nyaho rupa-rupana acan. Geus kitu bae kersanding Gusti Nu Maha Suci. Biruki teh bet manggih jodoh pakokolot kaparengkeun dipihukum ku juragan sastra. Atuh nyabikeun eulis Titi mah leuwih atobe nu aya. Mi bapana ka juragan sastra teh ayeuna jadi leuwih leleb leuwih antep tibatan nu enggeus-enggeus. Kitu deui juragan sastra ngakuna anak teh sasat asa meunang ngayuga sorangan. Ku kitu teh mah jodoh. Tempo-tempo sok siga pisan anu gagabah. Geura eta Biruki jeung juragan sastra. Sajauh-jauh antara Cigembreng jeung Jakarta anu memang henteu dicita-cita ti tadina. Teu burung bisa ngahiji ka kurung ku usikum. Nyatu teu wudu di Cigembreng teh ayeuna mah bet aya 2 pasang panganten. Atuh eulis Titi jeung Sudrajat pikeun sawatara waktu kapaksa saheulaanan mah maturan ma omah dipanggipasan. Da kangaranan panganten mah teu dibudak ora teu dikolot. Sarua bae kitu keneh puguh sarua pangabutuhna. Dina hiji mangsa di pakarangan imah juragan sastra geus ngabagung mobil sedan Nash. Harita teh anu tarumpakna geus cucat naraek si horeng kosasih Sarimbit, Sudrajat Sarimbit. Sedang dina oplet geus merenahkeun maneh juragan Jayadi jeung Ibu Dingrum. Atuh juragan sastra jeung Biruki kitu deui Pak Haji Basal Sarimbit. Maksudna rek maluruh pajaratanana Bu Rukmilah nyaeta indungna kosasih jeung eulis Titi sakalian rek nyekar. Sararea ngariung muncul guguna tanah kuburan nu ngajepat nyangirah ngaler anu ayeuna ngan seukur dieusi ku tulang taleng hiji jasad nu waktu dikurubkeunana teh bari mawa hate nu raheut gudawang lantaran keur mangsa hirupna kadungsang-dungsang dipuk-pruk ku katunggaraan. Geus kitu mah nemongkeun kanyaah teh ngan seukur ku ngeclakna Cipanon bari ngawuran ku kekembangan ngabarak luhureun taneuh kuburan. Tapi naon hartina pikeun nu geus sah ti dunya sasat anu geus tamat lalakona. Nu perlu mah keur mangsa hirupna nu salilana mikabutuh ku naon-naon pikeun ngalangsungkeun dharma na salila kumelendang di alam dunya. Geus nangkarak baeud mah taya kahayangna. Iwal pikeun nunggu-nunggu pikeun nanggung jawabkeun naon-naon anu geus dilakukeun di dunya dina mangsa keur hirupna. Cak beraya di kadieu dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ke-37 atanapi bagian anu pamungkas karya S. Sukandar. Hatur nuhun kana perhatosanana, Tata dan Miharja pamit, permios.